Seluruh keluarga yang berbahagia, akan kita saksikan sebuah prosesi yang sangat istimewa di kesempatan siang hari ini. Prosesi persembahan upacara adat Sunda dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Sun sampun saduk kasuhun sampurasun cunduk rawu hanangoni hana mangke tan hanangoni tan hana mangke nu heubeul paguh nu anyar ngincar kaliaran sakedeung lebur papan lan tulis rahayu 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 sagung dumadi. Gusti nu Maha Agung nu marbeng sadaya alam nu kagungan kun payakun ingkang pola marenah jurung laku ikaruhun rengkak pola nu marenah jurung laku tikaruhun ya prasa nu setra di abdi sadaya pun sampun Penggawa geral mungsun benjang ladang wayang berlambang hirup urang wayang usah udalana jalma hidup kukus nangtung nakaliungan lempang nakaragaman sarendek saigel sabobot sapihanean kacai manjing saleuwi kadarat manjing salebak cili simbuh ku kadeureus sing cemplang kanyaan jatnika 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 remangkap nepi ka pangti.
Ayan. Oh, raja ratu orang geus ngarendeng oi. Ari siapa walaka bagian aki kutara digoongkeun atau dibalakukeun mangkaning aki teh resep kana belekuk ba kabeh ngawa hapunten anu atuhun hampura nu dipimaksad wa ngarentak dipayun lain ujung jeung takabur saking bingah jeung gumira Uwa boga jodoh jodoh Incu wa rek boga jodoh oh nu kasep jeung nu geulis ayeuna geus tina kana nurum cupu sun arek hawal jang incu lagu nu keur ngetren lagu aki sok geura bele laras ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing 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 doa jang incu rebo ya teh wado dina enong wa ya rebo doa jang incu sing tina mubagja sakinah mawadah warohmah amin bu akarak emut kapun bojo si bebe si sayang si cinta sampai mati pokok hayang nyaksian incu na cenah boga jodoh poe ayeuna ko kami teh ditinggalkeun da sok sasalimpetan saya eta mah buat geus nyumput di dieu meureun keur nyumput di dieu acih aya sanes nu ieu mah parawan kene karma bojona resep meuli cilok sanes nu ieu sun manawi palih dieu si amu nyumputna yo Aji sanes deui wae leuwih golis nu ieu mah jiga Pak Bintang film jiga Syahrini amana atuh nyai pun bojo palang siang sun amu Assalamualaikum Abah Sampurasun apa pun bojo aisyara nama ayat teuing kur nyung di mana ya teh sun Assalamualaikum Abah Waalaikumsalam syate amu punten besar seblak seblak kasih balano karena kita malam baik haul jang incu olo itu kemana ini papukan aduh abah ini teh sudah rame kieu aya naon atuh abah meni rame kieu karek aya naon lain aya naon sidik aya karesep aya kabungah incu urang poe ayeuna boga jodoh urang bunga nah kesin go sete atuh lain kitu lain pasodoan sia boga salat teh nurus tujuh yang mana tuh abah yang mana ampun syate ini teu dateu uyahan lain kitu anu nyuna sok bari nyanyi bari ngawi yo memelesir aja kamana eta ngaloyon hayang jeung nu kasep olo itu hayang jeung pamudar ganteng ari aki di bola ari aki teh dipalire karena kitu nama kaul jang incu urang bungahkeun sarerea olo hayu setan ini ulah kesin halo
Ayo saya ini lagi gana. Karejaan susuku jeung ketepatan tu barudak karejaan susuku jeung batang Tarajanang sama geus ngampar lalang se geus disiglarkeun balumbang timur jalan Ganesha Sapuan. Tutut gunung keong reuma Raden Ratu menak anaking balinggih belenggah bagera calik dina kursi gading gilang kencana kursi kebagjaan rumah tangga geus nganti keur hidup duaan mugia tinemu sakinah mawadah warohmah haturan rampes anaking datang kasadayana karuhun ada jembar panjang seni buka hidup dinas titi maapak alam rumah tangga datungkeun rasa kacintaan laki rabi nepungkeun rasa kacinta
Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk Sanja Hega. Tentunya bersama Mr. Wedding Organizer.